Kurang dititip Bapak Eka mugia kegiatan Bumi Ageng Cileunyi teh lobang urang Bumi Ageng teh jatan kalender tahunan. Amin amin ya orang merebutkan Piala Gubernur Jawa Barat, merebutkan Piala Bupati Tasikmalaya. Amin iya. Namun pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan permohonan di panitia penyelenggara kanggo muka acara ieu mangga urang sasarangan ngaoskeun bismillahirrahmanirrahim. Lombang Bumi Ageng katilu dibuka secara Gencelang Ciranca. Gumuruh Curug Cibunang, Uruwatan Galuring Cikahuripan, Ngemban Manjang Kaciwalen. Kahurip hidupkeun lembur, nyuburkeun sakur harapan. Sabari gesan di pager agung. Cikahuripan dulu bungsur di Ciwalen, golontorna nakebat jadi Ciranca. Solokan katresnan gegurak rumah, nunggangit leledok sawah, kasaksen panen muncul kieu di dieu di bala nanjeu. Buridab solokan urang nya Ciranca nu antare ngamalir mimpi-mimpi gubur puseur budaya dir nu geus paheutkeun janji yen gencelang kudu langgeng ngabudaya nasib saban ringkang warga pager ageung. Cunduk waktu urang singkil ngagagenah ieu gencelangna Ciranca sangkan manjang kahirupan cuang tebarkeun uripan sugan manjang rubak ribuk loba laut bari geten miara
hirup kuring hareup hirupan huripan harapan keur kahirupan mangga kamu camat betan kenena kuhuripan Bapak Muspika mangga sadayana hirup sareng Pak Wilujeng Tanda Wilujeng bakal Wah, luar biasa ya, pesertana hebat. Tapi liang daya 7 miliar yang liang. Sip lah, ngiring deh kumaha ya. Alhamdulillah ngiring deh ayeuna ka angkat deui ku Pak Haji ya. Ngiring deh anu ka jangan sampai kapenak. Ngana ya hiji-hijina.
Harapan saya gelombang uruk ini diambil alih oleh pemerintah menjadi agenda kegiatan di Semarpora atau di Semarbud atau apalah. Jadi walaupun hanya lubang uruk, tapi di balik itu ada nilai filosofi yang lain. Tadi kan ada pelakuripan, kita menanam benih ikan. Nah otomatis kita kan mencintai lingkungan. Mengacungkan jempol tahun adik anu salirana berbobot ya laras tuh kok maju itu sari kemarin dengan kegiatan dia hartosna aya opik sadar yang kurang teh manusia yang harus berbudaya. Udah langsung juara kahiji saha anu bade numpakan motor. Tapi sekali deui anu numpakan motor teu kenging aya nu bantuan anak motor ti dieu kaluhur. Antuk. Juara kahiji kenging kurang Purbaratu Kota Tasikmalaya. Jumlahnya 855 gram. Pak Agus Supriyadi. Mulyadi mohon tibanya resmi Kabupaten Garut. Hatur nuhun. Master, alhamdulillah lah, apa nama nyampe ngadeg-deg lah.